dagang bayar rehe wah kembali lagi sekolah wah baik cantik cilok Cilok mang. oi siap keberapa yuk 5.000-an ya? 5.000 Bagus memang. 5.000-an memang. 5.000-an ya Oh. siap tenang Mau panas ya? oh di kelubuan kan dia 5.000-an mang. oh seberapa melina 5.000. sepi kak kula dagang keluar ya Dat nak kerja mah. hah Adat nak. oh nya ada lagi daganginya Ada nak dagang. Sausan kesetik. kecap tau Nah, mudah-mudahan baik ya. oke lah pulang nih Barokah kayaknya. oh atuh amin ya Hai. Ya om, pernah saya ya mainnya. dagangnya Kan udah jadi cilok orang. ah biasa bahaya kehidupan Mana yang mana? ah biasa ledepikan ya Ini di mana besok ya kemarin? Kawan maloba, nomor nawa. Ajak-ajak yang berudang cilok. Lumayan noh. Kayak dia kan yang burung jaga suknya. Temuan di itu orang di sawah teh kan. Di jalan Cangkat ya. ayo siap Ayo burungnya. ayo Semoga sukses Pak. oh siap Contoh karena jaga suk. oke Kebel amat ya. Si Omi dak yang ka dieu cenah maneh ngomong nama. Ja sugan nawaran pegawaian kayak gitu ja kemari panggil teman dagang cilok itu lumayan. Daripada aing orang buka janji kasih black ya buru tadi tuh ya aingnya tahun ini dia. Konon baik mah. reman kebut kuaing reman horeng aduh nggak gurubus kieu lah Orang mana sama motor nang nimuk itu. Laku aja marung dah. Nggak segera di standar kata motor ya dorong mah pangseng mah. ya oh kemana Iya, kin motor doang kieu kenan ge. kan motor kuaing nyiri ketindihan aduh dia mah ini dulu kan yang memudaran aing Merangke pakai video. nyaho Jangan beraju tay motor ya. biasa tuh 1.000 Malamat. oh aku mah hayang-hayang teuing kanan kayak gratis hari dagang 10 motor Oh, tuh. Daripada lempang mah, lempang bae pokok. oh nya Laju kumaha eta masalah pegawaian kembali jualan cilok eta kumaha orang ya. Enak iluan lajuna ya dagang cilok. wah sebenarnya mah pas doang dagang ya yang ke Jakarta meureun ieu semua dagang di eureun aing mah Pan dia mah kalah eureun aneh yang teu harting. weng teu kaharti eta mah maneh hayang-hayang teuing dagang aya nomor atuh nu urang aya bosna bae tangkeun bae ku sorangan gitu las Ah, gitu main kayak mana burung kasih etanya. Nomor telepon aya baru di dianya. Ah, siap. Di telepon gua aing lah. Hai beh, aku cek aing dia mah, lu sok lu ngomong. Hai, bos. Aing juga perlu kasih Omi ya. Si Omi nak beli jual motor cenah ge. Ya, bos. Saya grand lu ngomong. Nu hade tadi mau motor masuk ke gabah aja cilaka. kumaha meureun ka jauh remat Paju ku dia mantakan ke nu hade dari mau motor masuk ke gabah. berkagam kalah ngaruh haruh Wis cilaka malah sanu rugi. jadi aing tulungan Naon jadi horeng? Kemana dia gitu? bos goreng biasa bae ya di mana bos Sulin bae, dia di mana? Di mana dia? Ke mana ya? biasa bae nak ke Jakarta ya bos lain nih bos ngomong-ngomong nak beli motor moal yuk terbutuh duit di soalnya ya bos Motor naon? gila nak keluarkan kurang jalan ke Jakarta Yang dijual sabaraha gua dia? atau kira-kira bae tuh itulah sabaraha ya kira pasarana Atau dia maintenance sabaraha kaing? kumun beta kan bisa mah kitunya leuwih ti sakitueun bisa modalna Mod, daek dia kan motor ya? Atuh kira-kira be, bos. Anu kitu nu dibeliin ka anak buah.
Ampun aing, geus gawe kebal gayeng si bos. Santai, tahap pertama mod, tahap kedua, tahap katilu mah lain deui. Bisa leuwih bagus daripada nu ieu mah buat sementara wae heula. Kumaha dek teh? Aburung laju nama aing. Kumaha bos bae mah dibere ya, kitu lah nya. Bodo amat aing. Tah, kitu kudu masa hirup mah. Aing ge baheula ti nol heula, beak ka embe-embe. Ngangon embe aing mah. Karak kuari bisa kieu aing, bisa boga nu kieu ge. Pahit baheulana. Geus ulah ngawangkung bae endek-endek teudeuk-teudeuk geus segera jadikeun yo. Oh, gampang ditambah gitu mah transfer ke kuaing. Nya. Ya kayak mah bae nya. Dongkol kuaing deui mah. Ayo siap. Ayo. Ayo mod. Tadinya nya keropok ayeuna ya. Di mana be posisi ayeuna ya? Atuh ieu keur di kebon ieu keur naongan ieu mahoni jangan segala deui ya. Kira-kira sakitu na meunang meureun ya. Aya 100 batang menu gedena doang ieu. Kan leutikna ieu. Doang nama itu tuh jelema mana itu. Tapi leutik jelema nama orangnya. Tapi loba duit jelema doang yang leutik ya. Bos. Bos opelnya. Mohon. Ampura bosnya. Wis kembali ulah gituan. Ieu kablek sanes. Mohon Pak. Lain aya priogina nih ke dia. Mungkin mah abi bade ngalamar pagawean gitu. Karena ngadeng-ngadengnya gitu cek ka Omi. Pernah ngabosan ka Omi cenanya. Atuh mohon kapungkur mangan rada wadal doang lu jelema pug. Biasa dagang eureun, kalah hayang leuleumpangan ka Jakarta. Purukna mah nyari di Jakarta ngeunaheun meureun. Oh, ngobrol yang penting mah kula mah bisa gawe bae gitu di nu bos opel ya. Tinggal naon ge lah. Yang penting mah gawe jak kadang-kadang gitu. Si bos eta di dia mah di Jalur Panggirang, desa Jalur Panggirang bos terbesar gitu di dia. Ah, biasa bae ulah sok kituan. Atuh urang ge bisa kieu bae ge atuh. Menang syarat syariat gitu. Nah, syariat naon ya? Atuh usaha mah kudu dibarengan ku usoli. Syarat syariat tetep make. Ai hakikat mah tetep Gusti Allah gitu. Boleh gitu mau orang antar uyung kayak mana di mana tanu aya lah. Dukun jajampean gitu. Tuh siap. Nak iraha. Hayu urang anter. Jauh tuh. Atau deket jadi nggak tahu. Halo. Oh iya dengan saya sendiri. Biasa nih di kampung lagi sedikit ada kesibukan ini. Ada 100 batang mah, itu yang gede-gedenya itu. Oh iya. Ditunggu sama saya, Pak. Oke, makasih, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cager. Alhamdulillah cager. Ating cager. Alhamdulillah cager, Pak. Iya saha. Baturan. Oh, babaturan lah. Calik. Ja kieu lah aya Gimana calik apa ya? Atuh di dia ja ieu lah aya na kieu ka. Tadi karompok abah teh aya pogo. Oh, abah mah jarang dirompok ja ieu lah ho kana ieu tatanen lah mungun nama sawit loba bedul di dieu kuari mah jang. Bedul. Eta ngomong bedul adalah kaing dia mah. An bos kami ge. Tengen hayang mudadakan bedul kit. Oh, kan bos mang kencang kita ngegas ya. Naonan ieu? Bangsat doang. Ulah naon ieu bang. Ulah hadek kuai ngecek. Iya bah, iya babaturan boga maksud atuh. Ya ningali abi meureun ngarasa endah gitu. Jadi maksudna kieu, ieu babaturan usaha hayang endah, dagang teh. Iya, anu naik ieu menta syariatna. Mohon. Sok ieu kieu bae ti abahnya urang singkat padat bae. Iya bawanya engke. Pake engke di mana rek dagang kana dagangan kana gorobag ulas-ulaskeun ieu cincin. Ngan ulah dibawa ngising, ulah dibawa kiih bisi aya akibatna anu nyaeta ka awak urang ngalinihna. Bisa burut. Tah, ceng ieu caina. Ieu cincinna ngan nu hade ieu cincin Berat ke bah ya bah, berat bah. Berat. Ham kaget kayak. Tah, ceng. Iya nek diterangkan ku abah teh diterangkan tadi ieu cincin sajodo. Ieu anu gede ieu lah nya. Ieu pamajikanana ieu salakina nya. Matak wajar ieu can wajangan ieu
Pani ya jodoh-jodoh ki cing-cing nya. Atuh kumaha aja sagala yang ngajodoh berang jeung peuting lalaki jeung awewe ki Dia eleh ku cincin. kan boga jodoh kitu. Can babe mah. Kudu dipanian mah dicebol. Siapa ira orang ka dieu kayak. Engke ieu ge sukses, engke ka dieu deui. Insyaallah Pak, doakeun bae nya. Ieu mah urang bereskeun heula dina usaha supaya Belum banyak gitu nya. ayo taman nuhara DP-nya jalankeun hade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hah? Artinya nih mah budak kira-kira kenting aing bade duit 2000. Tapi aing ieu budak masyaallah mere duit 2000 lagi nambulung aing 2000 ge mending bari-bari nyuling aing burung. Bismillahirrahmanirrahim. Aji dia aing ieu budak kasuling-suling aing kalah dibawa. Satu ieu budak lagi suling aing eueuh kampana ku keur ku cacak dieu doang ngalunya. Aing suling menang, cincin menang aing. Boloon dia. Woi, kabendon dia habis kabendon. Aing mah percaya kan kali itu yang mah. Nah, terserah dia tah mah. Lomba anjing song sawah yang ieu. Alas kumaha dia bae. Dari galau teh ageuna. Bang seter ya. Hah? Nyak tekan kang aing sari aing mah. Nges. Nana ya. Nges orang nges. Dame. Pura bah tadi ya, kabawa aku abi. Maksudna mah benta, maksudna. Nges kalau ngomong dari ya ngalung kang aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka urang Sunda tong hilap di like, share, komen, di subscribe. Oke, tongilapnya. Subrek tong hilap. Hatur nuhun. Ka budak Pajarsari, tolong dibagikan ya videonya ya. Hampura bilih aya nu kata-kata nu salah di kami. Kami juga tahap belajar. Terima kasih atur nuhun.